galau neng euy. Cicing lah. Ieu teh mau ucing ah. Ai teh kunaon? Abdi teh keur galau, Galau kunaon ieu teh neng? Serahkeun ka AA. Segala permasalahan pasti hilang ku AA. Galau kunaon atuh neng teh? Biasa masalah cinta. Masalah cinta mah serahkeun ka AA. AA jagona neng. Yo, AA aya ieu aya dukun anu hade bisa menghilangkeun galau neng. Wah, serius bisa ngebantu? Iya dong. Hayo tuh. Hebat begitu dong. Ayo ayo. Hayo tuh gaskeun. Ya tuh ayo. Ayo, jangan aman. Tapi kala neng. Wah, dicek heula ka bulina. Bisi dukun teh aya. Neng mah tos sampe di dieu heula. Pasrahkeun ka AA mah pokona beres gua. Oke, siap di Akan atas di dinya? ya. Ya. Tenang neng. Assalamualaikum Pak Ustad. Aduh, alhamdulillah Pak Ustad. Abdi gaduh pasien, ieu mah duit loba Pak Ustad. Pokoknya mah lamun ieu cair ieu duitnya bagi dua Pak Ustad jeung urang. Mana ieu mah sok kumaha Pak Ustad we ieu mah. Yang penting mah ieu keluar duit Pak Ustad. Wah, pokoknya mah. Dealnya Pak Ustadnya. Oh, siap. Aduh, Neng, alhamdulillah ini aing milik teh ka mana? Ustad aya dukunna. Ayo. Aing mau cabut. Jeung ama pokona mah beres segala masalah. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Tak iya anu bade ieu teh. Non mungkin bantuan Pak Ustad. Ka mana nyarios Neng? Sama kalau betla kadi. Pak Ustad. Apa tujuan neng ka dieu mah abdi mah nya? Hemat kalau gitu. Ya. Sebenarnya ku abdi urang jambela yang mudah-mudahan anu ieu mutan ku neng kenging Siap. kenapa? Bener ini mah Ustaz hadis apalin. Oh, atuh dah. Mau ngawadul atuh ieu mah Ustad ge Isa. Sekedapnya antos sor. Iya cai tong disemor-semor kitu nya langsung we banyurkeun supados anu dituju mudah-mudah nya mangga Seluruh ya. Wah, bios atuh padahal mah ih bios Wah, eta aya. Acing, naon ieu? Acing naon ieu? Pak Ustad. Cair Pak Ustad. cair atuh Tade yang dino tadi belah poho. Lagi dua. kalem kurang buka lah nya Bok. tah lagi dua tah engke deui wah anu leuwih Aceh Pokoknya mah percaya tad kana. Nun tadinya siap deal.